Akhirnya kabeli oge ieu emas tina hasil gajian FB Pro. Foto heula tuluy postingkeun. Halo guys, emas hasil gajian FB Pro. Selesai. Ke warung hareup heula norak pamer. Konten kreator FB Pro. Ka Abi Cah Haji saha deui anu di dieu gawena posting dina sosmed. Dek nganaon oge posting, dek nyeuseuk posting, dek ngepel posting, meuli kulkas di posting, meuli emas di posting. Norak pisan, sombong, pamer. Emang kunaon Cah Haji postingan Abi? Lain naon sih, tapi ece teh era sagala kahirupan ece dipamer di sosmed. Kabeh jelema nyerahno. Nah make jeung era Abi kan posting meh menang dolar. Bari nage Abi nu posting, nah Cah Haji nu sibuk. Oh, Cah Haji teu kuatnya nempo postingan Abi. Teresepnya nempo kebahagiaan Abi. Matakna ari boga hate teh kali-kali diomean, meh gampang panas. Karena lain postingan Abi anu salah, tapi hate Cah Haji nu bermasalah. Gampang rusak, gampang pisan kepanasan. Lamun teresep nempo postingan Abi, skip we langsung. Daripada engke otak Cah Haji ngabeledag, panas. Panasnya kipas sayang, panas kipas. Nice. Marane sok dipostingkeun tara ku salalaki maneh di sosial media. Osok atuh ce urang mah. Urang ge osok, satahun sakali, eta oge momen lebaran hungkul. Saruanis, urang ge tara. Kumaha urang mah keur dahar ge sok dipoto ku salaki urang. Terus diposting dina status WA manehna. Istriku, cintaku, bidadariku. Boa ece mah tara diposting teh ku salaki ece. Antara ece sieun dipal ku lalaki batur atawa eceuna goreng batur. Bisa jadi sieun kapanggih ku selingkuhan salaki ece. Sabenerna mah Cah Haji ge hayang diposting teh. Si cintaku, si cantikku, si sayangku. Nah atuh. Ih, maneh mah kalakah nanya, kan Cah Haji teh boga salaki. Heueuh nya, da Cah Haji baranda. Tah Nur, endogna 10, sabaraha heuh Nur? Hitung heula nya, Ce. Naha make jeung diitung-itung, ciga anu teu percaya ka urang. Sieun kurang endogna ce. Oh, pas ngomong we sieun rugi. 25 ribuan. Tah duitna. Nuhun nya ce.